Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Merobi Marlela ti kelas 11 IPA hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadaya. Janten urang sadaya tiasa ngariung dina acara ieu dina keadaan sehat walafiat. Hadirin anu dipika hormat, beriman kana qada jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta, bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atawa kajadian nu aya di bumi ieu tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana qada jeung qadar teh bisa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalah atawa rintangan naon wae anu aya di hirup urang teh mangrupakeun katetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da sagala rupina ge tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti katetapan Allah Subhanahu wa taala. Daek nu hade, daek nu goreng, sadayana tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala sareng ngadorong urang leuwih bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu heula nu tiasa didugikeun, mugi-mugi eusina seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan cariosan. Hatur nuhun perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.